Lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik, kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu. Komo soal agama Tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisim aing. si eta mah babariga getah bawang dan lain-lain. Nyaho adat aing pan, Apa karakter areng atuh? aing teh urang nagrak. Percaya ke urang nagrak we. Urang nagrak na kulit ieu, kulit bawang. Jadi leres urang teh moal mawana naon. Ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bawa jangawareng gudag-gudag ka ciur Bakal ngaruntuy kan nya. malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna Natrat pulang. karasa ku sararea Nyah. muncul hadis macam teh hoirunas anpa uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Alah, benar. Lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik, kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu. Komo soal agama Tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisim aing. si eta mah babariga getah bawang dan lain-lain. Nyaho adat aing pan, Apa karakter areng atuh? aing teh urang nagrak. Percaya ke urang nagrak we. Urang nagrak na kulit ieu, kulit bawang. Jadi leres urang teh moal mawana naon. Ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bawa jangawareng gudag-gudag ka ciur Bakal ngaruntuy kan nya. malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna Natrat pulang. karasa ku sararea Nyah. muncul hadis macam teh hoirunas anpa uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Alah, benar. Lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik, kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu. Komo soal agama Tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisim aing. si eta mah babariga getah bawang dan lain-lain. Nyaho adat aing pan, Apa karakter areng atuh? aing teh urang nagrak. Percaya ke urang nagrak we. Urang nagrak na kulit ieu, kulit bawang. Jadi leres urang teh moal mawana naon. Ngaligincing teh apa